mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun acara dongeng enteng pangbebrahmana di channel YouTube ieu. Mang Jaya ngaturkeun buka we Mang Jaya official para mitra. Di Mang Jaya official komplit dongeng-dongeng Mang Jaya. Teu aya dongeng nu teu tamat para mitra di Mang Jaya official. Janten para mitra ulah di harusna upami sanes di Mang Jaya official. Mang Jaya teu tanggal waler bagi ngupload lagi teu beja teu carita. Itunya para mitra teu tanggal waler para mitra. Bili aya naon-naon aya sangkut paut sareng Mang Jaya teu tanggal waler. Margi ngupload lagi teu beja teu carita. Itunya para mitra ayeuna di Mang Jaya official tos tanggal waler Mang Jaya khusus para mitra margi diasup ku Mang Jaya khusus di Mang Jaya official. Ari kembang jengkol naon cenah merak kenyenyen. Kembang jengkol merak kenyenyen. Aduh, bangga nyangakeun para mitra dongeng judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ke-20 wilujeng ngadangukeun. Para mitra wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Uwa Tatang. Ayeuna teh nincak bagian ka-20. Para wargi sadaya, harita si Cipeu sediuk nangised ngadeukeutan layon tuluy ngadoa. Da puguh si Cipeu nya oge siga budak anu bolon tapi ngarti manehna manjatkeun doa sakumaha mistina ngaduakeun kanu mulih ka alam barja. Sanggeus manjatkeun doa tuluy ngised deui ka sisi. Teu lila layon diparayang ku opatan digolerkeun dina pasaran. Tuluy diruruban ku samping kebat. Geus kitu layon digarotong dibawa ka astana kalawan tuluy dikubur. Samala si Cipeu ge milu ngajajabkeun ka astana. Teu lila layon dikubur atuh nu jajab ka astana barali ka imahna sewang-sewangan. Si Cipeu unggah deui ka imah biemeh nyampa keuringing hak ceurik. Gek atuh si Cipeu diung harita teh kalawan nyaritaan biemeh. Dipalar sadar tur sobar ditinggalkeun sapapanjangna kudu jadi salaki. Memang saha atuh jalmana nu teu ngarasa sedih. Ditinggalkeun maot kudu jadi kulawarga. Tapi dalah dikumaha sanajan ceuk paribasana jumrit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ceuk paribasana cenah ceurik ngaluarkeun cimata getih oge, moal bisa hudang deui sabab dipunut ku kunu kagunganana nyaeta ku Allah Subhanahu wa taala. Tong boroning kasebut manusa dalah ceuk paribasana. Uteuk tongo walang taga roh godong-godongan ge kagungan mantena. Ongkohan sakabeh manusa ti masrik nepi ka magrib kawengku ku kecap kulu nafsin daikotul maut. Urang mah nyaah para mitra tur dedeuna kanya di kulawarga tengan salila di dunya. Dageus dipunut ku mantena mah teu bisa majar kumaha. Iwati sobar atuh sumerah nyangakeun kanu kagunganana. Sanggeus si Cipeu rada lilareureuna bari geus eueuh sasaha. Biemeh kakara cumarita panjang lebar. Bari dibarungku tingkar celakna cimata. Harita biemeh kakara nerangkeun tina alatan Mang Jasik. Nepi ka maotna tetas disiksa ku Denjoni sapara kanca. Nya isukna brek atuh Mang Jasik gering ujug-ujug ripuh we nepi ka hanteuna pondok umur. Puguh we si Cipeu ngaranyug tur nafsu ka Denjoni. Ku ngadenge caritaan kitu ti biemeh teh. Hate si Cipeu ngageremet gemes nu eueuh papadana. Ku katalengesan Denjoni luas ikhlas nyiksa jalma tanpa dosa. Atuh si Cipeu pokna dibarung ku rupa beungeut lir beusi atah beuleung. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gusti nu Maha Agung. Nyaan manusia teh geus mibaraya ka setan ida jilatna tullah. Tepugu-pugu ngadon duas ikhlas nyiksa kanu tetua teu dosa. Tina alatan dirawatan adina. Jajauheun kana nganuhunkeun atawa mulang tarima. Nu pugu malir ibarat nulungan anjing kadempet. Lamun kitu adina diwaratan teh kumi jeung ku almarhum teh disangsara dikakaya kakaranyeun katelengesan ge pantes. Eta iraha si babalak Joni ka dina teh bi. Ka dina mah
dua poe ti sabada si Neng dibawa ku Cep Sumarna we jeung Jang Cipeu. Harita mi jeung emangna keur di dalapur ngareung aya sora lalaki ngora keneh pupuntenan. Disangka ku mi mah jeung ku emangna anu pupuntenan teh Cep Sumarna we ngajajapkeun si Neng. Nah tuari di teang ku mi kaluar si Horeng Denjoni jeung dua urang sinyo. Harita mi teh mending ngaranyug sateker kebek. Gancang mi ngabejaan mang nu keur di dapur. Nya harita Denjoni nanya ke Neng Yani. Ari kumbang disebutkeun duka teu mawa Neng Yani teu ngampihan Neng Yani. Tapi manehna keukeuh wae nyangka Neng Yani aya di dieu. Cenah mah manehna teh meunang beja ti batur. Kumbangna teh tetep we dipungkir teu dibejakeun dibawa ku ieu ku Cep Sumarna. Geus kitu manehna ka jero tuluy tunga-tengo ka kamar Neng Yani. Taksira ningali koper kulit dina kolong dipan. Ningali kana koper kulit aya pakaian Neng Yani jeung manehna ge apal kana koperna. Nyata dina mah Denjoni nyiksa emangna teh samalah sinyoh nu duaan ge milu nyiksa narajongan iga jeung bobokong emangna. Kuat kagogorentelan atuh Jang Ipeu. Beungeut emangna meuni gareuneuk jaba irung getihan. Geus areuweuh mah gancang ku me diburu kalawan dibawa ka pangkeng. Sabab emangna teu kadua cengkat-cengkat acan. Atuh isukna brek mangna gering. Ti harita teu kungsi turun deui. Nyaan lamun dipikir-pikir matak nyeri kana batin teh Jang Ipeu. Padahal mi jeung mangna teh salila ulun kumabula kanu jadi indung bapana teh. Kurarasaan macan pernah nyieun carekeun. Can pernah nyieun pidorakaeun tong boroning ka indung bapana sadalah ka anakna ge nu 3. Nya tinu gede nepi ka nu leutik. Tapi akhirna mah kitu lamun haban mah ku mi dipikiran ka kanyerian ti Denjoni. Meuni matak gering ngalang layung atuh Jang Ipeu. Ceuk Biemeh rada panjang lebar nyaritakeun tina perkara kadatangan ku Denjoni nepi ka luas nyiksa Mang Jasi. Segruk Biemeh cirik deui ngarasa nyeri ku tindakan Denjoni. Tong bujang mi kasebat istrina Mang almarhum. Sanos abdi ge nyeri-nyeri atuh ku katelengesan ngaran Joni mi. Abdi malah manusia kitu teh. Tos dianggap perayana setan, bios bilah tong dianggap emutan teuing. Jalan awal akhir ge bakal katarima wawalesna. Margi ganjaran sadayana manusia mah gumantung kana amal perbuatanana. Aya paripaos melak cabe moal buahna bonteng bi. Taina mah kumaha upami di ditu atuh mi. Di dieu mah toto yeuh atos teu kagungan wargi mah perkawis sasadaya mah sasanggem mah ka mama. Mama ajengan sareng ka ibu haji. Kumaha abdi we langke atuh. Cek si Cipeu aya niat hayang mawa Biemeh. Jang Cipeu nuhun kalawan ditarimakeun ka Nyah Jang Cipeu ku emi. Ngan ari emi mah kudu ninggalkeun lemah cai mah moal bisa Jang Cipeu. Lain emi ngarasa berat ku harta lain ujang da puguh kaayaan emi mah batan sakieu kasebut. Jalma nu heureut pakeun pungsat bahan, lieuk eueuh ragap taya teu harta teu harti. Ngan emi ras inget kana amanat mangna. Pisahkeun rek pisukaneun rek ninggalkeun teh amanat omat-omatan pisan kami teh. Ulah ninggalkeun sarakan ari katamah-tamah mi boga saung sagede kieu. Ditinggal ti karuhun lamun barang tuturunan teh mah tuturunan ti karuhun. Cek Biemeh. Henteu bisa ninggalkeun lemah cai sabab aya amanat ti almarhum anu jadi salaki. Nya sawios atuh ari aya amanat ti Mang mah. Nu salajengna abdi bade pamit we mi. Jalanan bilih kasontenan di jalan utamin mah bilih hujan. Kalina kitu mi ngahapunten kena segala rupi kalalepatan abdi. Nu karaos sareng nu teu karaos lahir tu mekaning batin. Cek si Cipeu pamitan kalawan nyolongkrong sasalaman. Sami-sami ujang mi ge kudu dihampura. Atuh kitu deui kalepatan sareng kahilapan emangna kudu dihampura ku ujangnya. Oge mi amanat ujang pangnepikeun ka Cep Sumarna. Jeung ka Ibu Rama nyuhunkeun dihapunten samudaya kalalepatan emangna. Insyaallah mi ku abdi didugikeun ka sadayana nu aya di ditu. Mangga tu mi ujuk permios. Mangga ujang. Temal Biemeh jerut si Cipeu turun. Tuluy ngaleos terus kebat balik bari batin si Cipeu teu weleh ngageremet ka Denjoni tina katelengesanana. Gancangna ieu carita. Kidawan Ciasar si Cipeu geus tepi ka imah. Jalan ka tukang pareng aya biuning tas salat asar di kamarna. Tah geuning ngurumuy cikeneh tas diupat ku ibi jeung ku emangna. Samalah ibu haji ge nanyakeun wae dume maneh meni ngampleng peu. Kumaha nu di dari itu teh calageur peu? Cek biuning nanyakeun nu di ditu.
Maksud nama nanyakeun Mang Jasik jeung Bi Emeh di leuwih goong. Nya kitu tewe cager teh cager biar mama aya. Aya kakarajo tas di masjid. Temal Bi Uning bu si Cipeu ka jero. Kasampak kersa ajengan dahlan nuju calik di patengahan. Bari mayunan cai kopi sagelas. Tah geuning datang si Ipeu teh ibuna. Saur kersa ajengan dahlan. Torojol Ibu Ningsih ti kamar tos netepan. Nya we wayah kumaha ti ditu Peu? Taros Ibu Ningsih. Teras calik gedengeun ajengan dahlan carogena. Bada lohor ti ditu mah Bu Haji. Tema si Cipeu gek diuk atuh pasemona rada alun. Kumaha maneh barang jol ka ditu teh Cipeu? Ibu Haji neuteu. Kumaha Bu Haji barang dongkap ka ditu teh nya sawatara menit abdi teh ngadon ngahulang we rek nyampak seueur jalmi. Nah ya naon loba jelema? Tanya Ibu Haji bari teu leupas paneteupna ka si Cipeu. Atuh kersa ajengan dahlan mairan naros. Aya salametan gitu di Mang Jasik teh Cipeu? Mawi kieu kawit nama mama ibu. Barang abdi dongkap ka ditu teh di buruan ieu bumina Mang Jasik teh seueur jalmi pameget wungkul. Atuh abdi teh teu engal-engal ka bumina Mang Jasik ngadon ngajajanteng we luareun pager. Kalasana seurang murang kali pameget ngalangkung. Lajeng ku abdi ditaroskeun ka eta murang kali pameget. Ujang dupi bumina Mang Jasik teh aya naon geuning itu seueur jalmi nuju ngarariung. Wal murang kali itu pameget teh kapan Mang Jasik ngantunkeun tadi enjing-enjing kinten tabu genep kitu. Nu bener maneh ngomong teh Cipeu. Cek Ibu Haji nganggap heureuy atawa banyol ka si Cipeu. Dume manehna si Cipeu masok heureuy bae. Atuh kersa ajengan dahlan oge kagungan timburu ka si Cipeu teh. Si Cipeu heureuy kalayan ajengan dahlan saurna. Para mitra sakumaha nu kauninga ajengan dahlan ge kagungan timburu ka si Cipeu teh heureuy kalayan ajengan dahlan cumarios. Nu balik maneh ngomong teh Cipeu. Ulah sok ngaheureuyan kolot jeung lamun heureuy atawa banyol kudu dina tempatna tur keur kumaha. Ih mama, ibu, leres-leres abdi mah. Nyarios teh sok sanajan sok heureuy tapi sok banyol ge. Ning ayeuna mah saleresna sanes heureuy sanes banyol ieu teh. Panginten mama miwarang ngadongkapan Mang Jasik teh maksudna mah dipiwarang ngawartoskeun perkawis Neng Yani di canak urakana. Sabada abdi menak wartos teh eta murang kalih pameget. Enggal abdi ka bumina Mang Jasik, ana breh teh ninggal mayit parantos dibungkus ku boe. Kalenjo dipayunan ku Bi Emeh. Ari Bi Emeh ujug-ujug segeruk nangis kalayan nyaurkeun Mang Jasik ngantunkeun. Atuh abdi teh ngaros hareuneg mama oge ibu. Sumun hareuneg da teh wireh eta we teh anu ngawartosan. Pami abdi henteu dipiwarang ku mama mah ka ditu. Tangtos we moal terang Mang Jasik ngantunkeun. Cek si Cipeu kakara nerangkeun sakitu. Jadi Mang Jasik teh maot Cipeu? Taros kersa ajengan dahlan siga nu teu percaya. Laras mama kang abdi mah moal abdi ngabobodo ka sepuh tur wantun ngomongkeun jalmi saaya-aya disabatkeun ngantunkeun. Panginten dosa temenan tuh mama. Tema si Cipeu sajelasna. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kersa ajengan dahlan ngedalkeun unggelan inna lillahi. Kitu deui Ibu Ningsih kalayan ngaranyug. Ku ngadangukeun katerangan ti si Cipeu. Atuh Ibu Ningsih saurna bari teu leupas paneteupna. Eta gering ku panyakit naon cenah Cipeu? Mang Jasik teh mawi upami disangemkeun teu damang teh mah. Da teu damang sanesna teh da teu damang ku panyawat naon-naon Bu Haji. Mungku katelengesan hiji manusia we nu teu kagungan dadasar di kamanusiaan. Abotna disebat jalmi nu deuheut ka setan. Katelengesan ti hiji manusia teh katelengesan kumaha Cipeu? Na Mang Jasik teh anu nganiaya kitu? Saur Ibu Haji. Atuh kersa ajengan dahlan mairan naros ka si Cipeu. Dikaniaya ku goromolan kitu? Da. Sok aya goromolan cenah di pasisian. Atawa dikaniaya ku saha? Cenah dikaniaya ku goromolan mama oge ibu. Mung saur Bi Emeh mah alatan tos disiksa. Si Cipeu teu buru-buru ngajelaskeun kusaha-sahana Mang Jasik disiksa. Disiksa? Disiksa kusaha Cipeu? Kurakana Neng Yani mama. Hah? Ulanceukna Neng Yani? Kersana ajengan dahlan neuteup atuh Ibu Hajah Maira naros.
udah Joni nu dimaksud lanceuk naneng Yani teh Cipeu. Leres Bu Haji saur BME mah disiksa teh ku Den Joni sareng ku rerencanganana dugi ka Mang Jasik teu tiasa walakaya teh ku tindakan Den Joni sareng rerencanganana. Astagfirullahaladzim, iraha cenah disiksa ku teh Cipeu. Ibu Haji rupi nu reuwas. 2 dinten ti sabada neng Yani dicana ka dieu we ku Kang Asep sareng ku abdi. Hutan Den Joni teh ka ditu nya Cipeu. Eta kumaha mimitina cenah ceuk BME ceuk BME teh. Ibu Haji talete atuh teu hararese si Cipeu ngajelaskeun sakumaha katerangan ti BME tur panjang lebar. Samalah si Nyo Fedrik oge jeung baturna dicaritakeun milu menajongan raga Mang Jasik. Nepi ka Mang Jasik gogorerentelan ditepas. Beungeut gareuneuk, irung getihan. Puguh Ibu Hajah Ningsih sareng kersana ajengan dahlan ngaranjung. Malih kersa ajengan dahlan mah ngedalkeun istighfar bari gogodeg. Torojol Mang Odoy jeung Bi Uning nyalampeurkeun. Samalah nanyakeun ka Ibu Hajah Ningsih kalayan ku Ibu Hajah Ningsih disaurkeun yen Mang Jasik maotna tina alatan tas disiksa ku Den Joni. Teu matak aneh lamun Mang Odoy jeung Bi Uning ngaranjugna teh. Salajengna tu BME amanat ka abdi supados didugikeun ka mama sareng ka ibu. Sareng teh bilih emang nuju jumenengna kagungan kalepatan tepi ka hihilapan. Nu karaos sareng teu karaos ku anjeunna lahir batin mugi nyuhunkeun dihapunten ku mama kali ku ibu. Sakanyaho mama mah keur Mang Jasik mah teu canyeun kasalahan naon-naon ka mama. Tapi insyaallah ku mama dihampura lahir batin kalawan mama manjatkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga arwahna Mang Jasik ditampi iman Islamna. Dihapunten tina sagarupi kalepatanana tur ditegera dilegakeun dicaangkeun di alam pakuburanana. Disagigireun nampi ganjaran nu satimpa jeung amalna. Saur kersa ajengan dahlan. Padahal heuh kumaneh teh nya BME ajakan ka dieu Cipeu, keuna sina di dieu karunya mangkana geus teu sanak teu kadang. Saur Ibu Hajah Ningsih. Ih, tadi ge ku abdi teh bade dibantun ka dieu. Sangem abdi teh atos we di ditu. Perkawisa sangemna kitu ka mama sareng ka ibu mah kumaha abdi. Jaran emi teu kagungan wargi pisan. Saur anjeunna teh nampi nuhun kana pangangkeun mah. Mung emut kana amanat timangna ulah ngantunkeun disarakan. Kan tenan pemi anjeunna kersaeun mah tadi ge tos dibantun ku abdi teh. Cek si Cipeu we sajelasna. Sakumaha caritaan BME tadi. Atuh Mang Odoy pokna kakara nyarita. Lain ku kitu eta Den Joni nya ku teu leungeus-leungeus teuing cenah. Tina perkara adina dirawatan ku Mang Jasik jeung ku BME. Lain aya kadua nganuhunkeun kanu ngarawatan teh. Ieu mah kalah kaninca kana paribasa nu asih dipulang sengit. Ngadon luas nyiksa jelema anu teu nu geus rarempo. Cek Mang Odoy nada-nadana ngarasa cuak ka Den Joni. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan idongeng. Harita para wargi si Cipeu ge nyarita deui. Matak nu kitu mah lain ge manusia Mang Odoy. Di barayana setan. Pokona barayana setan ida jilatna tuloh. Dari manusia nu boga kaimanan tur boga dadasar di kamanusiaan mah nya luas ngakaya diri batur. Ugo lamun ngingetkeun kana hawa nafsu mah. Hawa nafsu amarah keur diri kuring mah geus hayang kumaha we ka manusia kitu teh. Komo lamun ningang ka kolot kuring, da kawasna geus moal ngareret deui kana harkat derajatna. Moal ditilik pangartina, moal diukur tangtunganana, sapaatkeun beungna ge kuring mah. Cek si Cipeu ngarasa gemes kana kalakuan Den Joni. Ah, keun bae Cipeu sanajan teu dipangmaleskeun ku maneh ge. Manusia nu sok nganyerikeun mah beh dituna sok nyieun kahianatan ka sasama umat Gusti. Moal burung katarima ganjaranana, teu katarima di dunya, pasti di akhirat maka aya narima ganjaran tur moal aya nu melaan engke di akhirat mah. Di dunya jalma geus yakin salah sok aya nu melaan. Tampolana nu salah dianggap bener, nu bener sok dianggap salah. Di akhirat mah teu bisa kitu. Jeung hukuman tinu Maha Kawasa mah teu pilih bulu, lamun pilih bulu teh mah. Eueuh sistem pamili, eueuh sistem sobat. Nu salah tetep nampa hukuman, nampa ganjaran satimpa jeung dosana. Saur kersa ajengan dahlan, teras kajamban wiretos magrib.
mulih ti jamban teras angkat ka masjid. Kitu deui si Cipeu jeung Mang Odoy ka masjid. Teu lila Cep Sumarna anu harita kakara balik tas ti eyang teh nyusul ka masjid bari can nyahoeun Mang Jasik maot. Alatan disiksa ku Den Joni sabab si Cipeu geus pangheulana ka masjid. Ngan sanggeus di masjid tur anu berjamaah rengse salat magrib. Atuh para mitra kakara dibejaan ku si Cipeu perkara Mang Jasik maot. Ari katambah-tambah harita kersana ajengan dahlan munut karena Allahna tinu berjamaah ngayakeun salat goib tur ngintuna doa ka arwah Mang Jasik. Puguh Cep Sumarna sakedapan ngaranjug nampa beja ti si Cipeu perkara Mang Jasik maot alatan tas disiksa ku Den Joni. Samalah ngarasa nafsu komo kitu buah hatena dibawa ku Den Joni kalawan rek dikawinkeun ka si Nyoh Pedri. Lamun nafsu teh mah ngarasa nafsu kudua ku tilu. Tapi 1000 kali nafsu atuh hayang ngamulangkeun katelengesan oge. Boh Cep Sumarna boh si Cipeu teu bisa ngalaksanakeun sabab kudu jadi ibu rama teu weleh dipuppruk teu weleh dipepelingan ulah rek ngalajur nafsu ngumar amarah. Saur ibuna teh itu mah loba baturna tur bangsa Walanda wungkul nu tangtu matak pibahyaeun. Dina hiji poe Cep Sumarna jeung si Cipeu ngawarangkong di pipir bari barang gawe ngararadan awi rek mager. Teu lila torojol biuning lanjangna nyampeurkeun bari ngiwir-ngiwir amplop surat rek dibikeun ka Cep Sumarna. Asep ya aya serat Asep. Surat ti saha Bi? Duh katu Asep jan bibi mah teu tiasa maca. Temal biuning bari ngasongkeun amplop anu ditinggalian alamat nu ngirimna teh Den Joni. Harita amplop dibuka eusina dikaluarkeun ana bere horeng surat ondangan. Nyata rek ngawinkeun Neng Yani ka si Nyoh Fedrik dina poe Sabtu. Atuh pesta namah dina poe Minggu. Rei beungeut Cep Sumarna beureum. Sanggeus maca surat ondangan teh hatena ngentab panas. Surat ti saha Kang Asep? Tanya si Cipeu bari neuteub. Surat ti si Koplok ti si Joni. Tema Cep Sumarna. Joni, naon cenah suratna Kang Asep? Si Cipeu terus neuteub. Maksudna mah ngonang ka kuring rek ngawinkeun Yani. Ade nikahkeun Neng Yani ira Kang Asep? Si Cipeu siga nu kaget tur teu leupas paneuteupna. Poe Sabtu pageto ngan pestana poe Minggu. Hutan. Tos kumaha tuh Kang Asep? Kumaha naon? Sumuna Kang Asep bade ngaluuhan. Lah, kuring kudu datang. Keheulaanan asana teh. Siga pisan nu owal ku awewe. Kuria kuring di edanan we ka di ditu. Tema Sumarna beungeutna lira beusi atah beuleuh. Di pangemut abdi mah sumpingan we sumpingan Kang Asep lah. Naing dina waktosna pesta ulah dina waktosna dirapalan. Pamikitu teh mah Kang Asepnya ulah nawiskeun teuing awon. Manawi gambaran abdi nyaeta Neng Yani bakal anu ngabelaan. Bade sareng abdi mangga, bade sareng Mang Odoy mangga. Neng kitu ge upami pandangan ti abdi mah muka ulem kumaha Kang Asep. Nanti ka ulem mah teu sawis-wios. Cek si Cipeu norojol Mang Odoy nyampeurkeun. Kalawan nanyakeun ka Cep Sumarna. Sanggem ibina teh aya serat Cep serat ti saha cenah? Cek Mang Odoy sedeng nu nemalanana si Cipeu sabab Cep Sumarna keur melenguk siga nu ngalamun bari nyekel surat ondangan. Surat ondangan ti Joni keur Kang Asep. Nyata rek ngawinkeun Neng Yani poe Sabtu pageto ngan pestana poe Minggu. Hah? Baruk Neng Yani rek kawin ka saha? Mang Odoy tuluy ngareret ka Cep Sumarna anu keur tungkul keneh. Moal kasadeui alin ka anu si bule mah ka si Pedrik. Cek si Cipeu bari ngareretan ka Cep Sumarna siga nu keur anteng ngalamun. Jadi maksud Den Joni teh ngulem Cep Sumarna. Cek Mang Odoy manehna ge ngareret ka Cep Sumarna. Nya eta maksudna ge ngulem ka Kang Asep. Cek kuring teh Kang Asep datangan we langan ulah dina poe Sabtu, tapi poe Minggu waktuna pesta. Namun kitu teh mah keur Kang Asep ulah kaciri teuing goreng. Sugan nyawe gambaran kuring nyata Neng Yani bakal aya nu melaan. Lamun Kang Encep teu datang heug Neng Yani aya nu melaan atawa aya nu ngaboyong kana pasti Den Joni jeung si Hendrik nyangkana ka Kang Asep kitu. Tema si Cipeu geus kitu Cep Sumarna kakara nyarita. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sabada ngabandungan caritaan si Cipeu atuh Cep Sumarna kakara nyarita. Bener oge Peu. Lamun dipikir kadinya nama pasti kuring disangka ngaboyong Yani.
wuri-wuri kuring teu datang heu gambaran maneh nyata kana pasti kuring disangka. Leres kitu Kang Asep. Kasieun abdi ge sieun Kang Asep disangki upami Kang Asep teh sumping. Teh masih Cipeu. Atuh Mang Odoy pokna. Pumi kitu mah saya sumpingan we tuncep. Bili leres aya kajantanan Neng Yani anu ngaboyong su. Ngan eta sa kira-kira nu rek ngaboyong Neng Yani teh Cipeu? Mang Odoy nanya tur ngareret ka si Cipeu. Ih, ngari Mang mah nanyakeun sa kira-kira na sagalanya duka teuing sasana mah. Ngan kuring menyarita kitu sotenan ceuk implengan atawa gambaran. Nyata keta ngari kudu-kudu teuing dicaritakeun mah lain ceuk kuring atau kuring mah nu mastikeun kitu mah. Basa peutingnya nya kungsi kahalangan ku 10 poe ka tukang kuring ngimpi. Dina hitungan teh aya saurang awewe tengah tubuh pangawakanana jangkung leutik. Eta awewe teh mimitina mah nanyakeun ngaran hiji kampung nya ku kuring teh dibejakeun. Yen ngaran kampung anu di pasir. Geus kitu manehna nyaritakeun rek muntang tulung menta pangmelaankeun hiji awewe. Anu rek diringkus ku 3 urang lalaki. Barang nu rek dipuntangan tulung teh nya teh awewe nyampeurkeun kalawan ceuk manehna insyaallah engke bakal lain nulungan moal kungsi jadi diringkusna. Tah kitu Mang. Kang Asep ari kudu dijelaskeun mah kuring teh. Munang ilapat nya sugan we nu rek nulungan dina impian teh nyatana mah nulungan Neng Yani. Cek si Cipeu. Nyaritakeun impian wak sakitu peuting ka tukang. Ih, kutan teh dina impian. Unya mudah-mudahan itu nya Asep lah impian Ipeu teh nyata. Neng Yani anu ngajait teh mah. Cek Mang Odoy nguatan kana timburuna si Cipeu. Nyamang mudah-mudahan we sing nyata. Geus aya nu ngaboyong kitu Mang Sabodo masih ngek terus dikawin oge kudu ngaboyongna. Sanajan teu ka diri kuring oge pokona Yani salamet. Ulah kabawa ku sesebutan jadi kulawarga bangsa kafir. Cek Sumarna geus kitu mah para mitra tuluy barang gawe deui ngararadan Awi jeung si Cipeu. Atuh Mang Odoy neuk teukan keur pitihangeun nepi ka beresna mager kebon nu teu sabara jauh ti bumina Mama Ajeng Dahlan. Waktosna seep.